nyata. Bibi geru tatarucingan deui ya kau ita. Tatarucingan non di wae atuh Bi. Tebaknya, mun sang raja maut, anaknya jadi naon? Anak yatim. Bener. Hah? Tebak ya tak? Naon sababna orai teu gaun suku, tapi tinggi sukuna loba. Coba. Tebak ya tak? Naon sababna orai teu gaun suku, tapi tinggi sukuna manikot loba. Ya geus kitu we ti dituna meureun. Salah. Terus naon atuh? Sabab pas pembagian suku si orai teu datang. Nah, Duka. Oh nya Mang Gondrong. Naon? Si Pak kadu tatarucingan ya kalau Mang Gondrong. Sok. Tebaknya, seandainya aya jalmi anu nyebat kasep ka Mang Gondrong, eta jalmi katinggal naonna. Katingal ngomongna? Salah. Katingal benerna? Salah. Terus katingal naonna? Nya katinggal bohongna tuh. Nah bisa gitu? Sok emangna aya jalmi nu pernah nyebat kasep ka Mang Gondrong? Can pernah? Tebak ya tak? Tukang naon anu bodoh? tukang somai, Sanes. tukang baso, Sanes. tukang cilok, Sanes. terus tukang naon atuh? Tukang print foto. Nah, teh tukang print foto. Piraku nyata 2 kali 3.000. Nuhun ya. Mang Gondrong, Oh, naon bedana bungkus kaki jeung monyet? naon bedana bungkus kaki jeung monyet? Ari bungkus kaki mah sok dipakai jalan-jalan, ari monyet mah sok dileuweung. Salah. Terus naon? Ari bungkus kaki mah koas kaki, ari monyet mah koas maneh.